Alah, woi. Pulang. Naon Kang? Urang teh euy. Naon teh Kang? Urang salaku manusia anu hirup di alam dunia Ari kitu kumaha? diwajibkeun ikhtiar. Tenang. Nya. Tanpa ikhtiar mah kumaha? Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa. Itu. Nyaeta nyuprih pangarti ngudag pangabisa pigesaneun ngajawab tantangan anu bakal datang dina mangsa anu bakal datang teh dina zaman teknologi anu bakal leuwih canggih. Eta. Jadi urang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan. Jangan terlena. Jangan terlena. Jadi di dieu teh mongkeun hirup anu mandiri. Nya. Ya. Siapa lamun hirup teh mandiri, wah silakan. Harus bisa adaptasi dengan situasi. Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi. Nya. Eta. Kita cek dek oge. Situasi. Model dewek Baca Kang. bisa nyarita kitu teh sering dewek teh audiensi Audensi. jeung dunungan-dunungan anu geus palalinter. Harus masakeun bodoh. Hah? Ngarasakeun urang hirup bodoh. Gaul. Jadi lamun eta pinter di aku, engkena kabalinger. Takabur. Ya. Takabul. Matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui kana kabodohan. DP handap asor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Teu ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun urang hirup di aku eta teh teu beda ti Yahudi. Jadi ari katerangan-katerangan tina agama teh eta teh lain keur kabatur wungkul. Tapi eta teh hiji pituduh nuduhkeun kana wujud urang. Nur teh nur. Tuh, anu dituduhna eta ku kitab teh nyaeta awak urang, bisi urang jadi Yahudi. Bacaeun diri. Ai Yahudi teh hirupna sagala di aku henteu ngaku ka pangeran. Sagala menang aing pinter nu aing teu nya. Padahal teu mikir aing nu saha. Nya, lamun hirup nepi ka pabadinya bakal ngeunah. Nya. Heueuh, nu macam Yahudi teh selilana ujug ria jeung takabur sedangkeun ujug ria jeung takabur maka pangeran anu baris ngahinakeunana. Jo, nya cing Sana Kang. kitu cek dewek oge. Guruna na teh si Kang. Tinggal make kopiah we atuh mah tong diiket. Ahna sia taruna ka aing teh kabina-bina teuing. Kari maling kope awe ta. Heeh. Kari maling kopiah jeung maling sorban. Ai sorban ka mana teh Kang? Hah? Sorban ka mana tara dipake? Palid kamari euy. Mana teh di kamiri tah. Diinjem ku haji, ku Pak Haji Sidik diinjem. Efek teh palid nepi ka aya laguna. Sorban palid. Nya. Aya teh riwayat sorban dihakan domba kumaha teh. Geus sia kadang aing ka mana karep aing ngomong ah. Oh. Disangka babat kudu sorban teh ku domba teh kan. Hei, jempe. Kamana si dawala euy? Di gerowan adina atuh. Naon? Ulu eta si eta sugan teh jauh. Juk celeng. Ai sugan aing congcorang siling teh nolot. Ari pek naon? Heeh, irung si laing. Aduh. Ini nikmat nih. Lain eta aing ai akang ngocoblak jeung saha. Teuing da dina hate aing ngerecok. Asal loba batun paceo teh kan ya. Tah, kadenge ku siling, nya tante, tah teh berarti di jero hate dewek. Gaib. Gaib dina jero hate dewek teh rupa-rupa aya nu pegek. Aya nu cak beuteul. Aya nu ngaburileng. Ayam jeding. Ayam nu petot. Mentong mamawakanna petos ya. Ayam nu pohang ya. Lain ai kuring ngimpi punglakun tu nu luhur kumaha? Ya agor eta mah kana pihang listrik. Ai siling ngimpi punglakun tu kudu. Heuh. Kudu nanyakeunna ka wakabul. Naha da wakabul mah punglakna nyaan. Lain ngimpi. Aduh, ampun ini Gusti. Tobat teuing. Lain euy, lamun diukurkeun mah jeung negara-negara deungeunnya negara urang. Kaitung urang mah negara subur makmur gemaripah teh nyaan euy. Tentrem ayem. Heuh, pek. Tah dewek ngadenge berita di negara Bosongot. Bosnia mur ayo eueuh. Di negara Bosnia cenah kaum muslimin wal muslimat ayeuna teh ditingker, dikepung. Kudu gadeleuheun. Teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu urang ngadua.
Mudah-mudahan dulu orang cing salamet, cing aya dina kakuatan, cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Amin. Tah. Sajabana ti perang teh di negara Batur mah aya angin gede. Banjir, angin gede, eta angin. Sajabana ti turun salju teh angin, ngaruksakna lain lumayan. Heeh nya na di negara Batur, cing naon sababna di negara urang eueuh angin anu gede-gede teuing model kitu. Sabab di negara urang mah aya di tengah-tengah garis hatulistiwa. Salah ceuk mah. Nah make salah, da lain eta naon sabab di negara urang mah ngabogaan jamu tolak angin. Bener jadi ditolak entah ngarek datang teh. Jadi memeh datang teh geus ditolak heula ku jamu. Jangan kalian nyingcat teh. Aduh, ampun si Mojong. Heeh. Nyong. Hah? Ngeleri itu saeuy. Naon? Tuh ngagidi gede saha jiga budak ngora euy, awewe lalaki gitu. Jika Kang ajak orang Cianjur. Mama. Tuh, alah hoonya. Awewe cek kuring mah. Upamanya teh euy alhamdulillah euy. Kesepian nya. Kan kamu tahu saya sedang kesepian. Ay kamari geuning jeung Bagong. Mana tong dibeja-beja tuh. Ampar-ampar we kata Pak Guru. Oh. Aja. Awewe lalaki teh kitu. Jeung eta euy sora naon teh euy di walungan dengekeun geura belentuk mun alus teh. Heeh. Belentuk. Dek tita. Sada hitu sinen gitu dah. Teu ngadupakan naon teh angin hitu teh ditutup pau cenah. Karena karet salahna nama peong. Jika nama ngaliwatkan gugus sih. Bisa jadi eta angin teh ngaliwat kana gugus sih jadi sorana kitu. Rupanya Lain ai kukuring mah teu pati kadenge, dengekeun atuh jejewir teh. regakeun. Aja pe tadi. Wah jurig. Jurig naon jurig? Percayaan. Tong percayaan kanu kitu tiba heula ge eueuh kejadian jelema di jurig. Di rombongan jadi mah aya. Jang. Dek ditinggalkeun ku aing keun antep. Yang nyaho ke sieun ku jurig teh. Tiba heula oge eueuh deuleu dola. Oh si Monyong. Percaya tinggal nu kitu dah. Aya dongeng lagi kan dongeng hansip. Oh. Dawalu ka dieu. Umurnya teh. Oh. Bapak Semar ka dieu. Tom. Lain da tiba heula ge eueuh kejadian jelema di legdeg jurig eueuh. Teu aing teu percaya. Dawalu ka dieu. Sakedeung ka dawalu ka dieu. Kan terudeungan cenah teh. Iya, eueuh tiba heula ge jurig naon jurig. Dawalu ka dieu. Buru-buru lompat ke cing tarik dulu. Jangan tadi. Nya, cek dek oge. Da tetep pensiun. Lah, sia mah lah. Jelo sia. Naon teh euy? Daun cau kukuring di bedol. Mun nya sorana kitu. Ya, teh euy. Lalaki awewe. Hei. Saha? Loh. Budak ngora euy. Nya we aya budak ngora. Tengtangnya. Bejaan dunungan euy. Na parantos gugah tadi abdasna oge padi anter ku dewek. Dunungan ini teh parantos tepat sataun tapana teh. Ari hasilna tapana naon? Urusan dunungan teh lain aing. Tong sakayangnya kana urusan dunungan. Keluwen. Aya naon po? Kan? Aya naon? Aya murang kali sieun nonoman. Di mana, Jang? Ieu sieun amuing.
kalesan pisan mah urang sumping sih satria kaula nun kula saha anjeun kaula teh pujastata pujastata teu pino pujastata cenah nyong nah tata kitu teh sajiga ieu asa ngadenge urang Cibeber eta mah tete atuh ai tete mah di Cipicung saha ieu teh sieun kaula pujastata ti tutugan Gunung Parasu eta palih wetan wetaneun eta gunung teh aya lembur heueuh teu nya kalarasan tepang di dieu kaula antos satria ketika sedikit terasa kabaratnya hati langgeng yang termustel kamu terdapat kurang nakapina sabana hingga sabana hirup urang masih teuing nu hade gerata lumpih nu hade gerata lumpih halus pasang gawe becik sarta darek silih halus basah gawe becik sarta daek silih didik Pak Haji Sidik sarta daek silih didik zaman usai budi Bu Hajah Nining Budi asih kasasami susah nyar kipaya wakti asih zaman usirik pidik nu kitu kurang pangerti hirupna pasti berwit sabaat tina sok sulit ada di sabaat tina sok sulit kurang perlu ngaji diri Haji Sidik ularek diri kabatur ularek ngaji pasari kudu lebaran pangaji pangajian utami kan cipina kurang asumsi jembat pakon
giri bingah amarwata suta bingah kagiri-giri ingkang kasranok satengah kingalas pringkan dinga jalan wis kena dinasti bersayang witi kersak yang widi ieu pujastata Rayina De Pujastuti ti pasantren Pitugan Gunung Parasuputrana Puja Sarwa bingahan utaya papadana kasranok lian suwiji sinatria unirah kangandika aduh nanti aja budak titi tadi unggah rek ngomong nyebut aduh jadi ciri meureun unggah rek ngomong diciwi teteh bapak ada aya masalah wilujeng tepang kaulanun satria nuhun satria nonoman ti mana anjeun kaula teh titutugan Gunung Parasu nya ti palih wetan kahalangan ku ieu gunung kaulanun Tutugan cenah teh nya. Dilebakeun gunung palidinya teh aya lemur eta teh pasantren luh sakatena bade ngaos ka cu ah iya ngos layang duh pisalira teh saha kakasih nun ngaran kaula teh Arjuna saha Arjuna duh pipanglingihan kaula teh ti Madukara Nagara Amarta duh pi ieu ngeunakeun ieu Robi Darwis teh ieu dupi ieu kasepuhan saha bayi tabung cicing sia bisa dijebret ke ku aing puguh da ieu teh main galah bagi jebret dupi eta abdi pulan saha piraku teu uninga kana wajah anu kieu sering geuning abdi main sareng Ebet Kadarusman main naon main keleci coba tong dagang kulkas ka dieu di leuweung mah eueuh nu meulina kulkas teh di leuweung tong maksakeun ting maneh watir aing mah karunya kana kurungan da moal anu leuwih ti si Ibi ngabodor mah acara salamnyana teteh heeh atawa Ebet Kadarusman alah ai kuringnya iraha dek aya milik atuh cing pangneguhkeun naon aya milik kayak urang teang heula we naon udah asling teh kemis 8 cing urang pecet 8 je tid nah gampang jempe blung kudu mah kitu teh hari imah kudu yang hareup mana lain heuh rezeki kuring kira-kirana iraha meunang teu sia urang pencet heula yeuh cing tuh ari heureuy bisa geura ari dihaja-haja henteu dewek teh nunungan gampang ieu teh tah jadi cilaka euy Anda belum beruntung oh sama Om Kusman siapa dia teh cicing kuis siapa dia itu pan Pak ai Bapak beton naon Jumaah aing 7 tah ieu 7 Pak ieu wah cilaka Pak Anda akan digantung cucung isya aduh ampun alah cicing pot kapan ieu teh aya tamu anu wajib ditanya kurang bisi aya kaperluan ieu mah ngadundung dangdang ding dang dang ngadun bang bang bleung-bleung kitu kuis siapa dia teh sih
Aum kuas kusman Sing ari agan tetap sekali. ari kaula kira-kirana iraha bakal mulang dupi agannya beton teh naon Senen cing Senen teh opat cing opat ieu ngajempe agan berarti agan teh tiis teu naon-naon Dipetet ge acan. kumaha kira-kirana cepot tah dung nanti 3 kali tuh agan teh bakal kenging jodoh nah sia ka mana karep alah Eta mah kuis siapa lagi? Lo itu Satria juga nu kabitaeun ka hayang geus mah. Eta mah kuis siapa yang akan dipecat alah Aisyah naonan ieu teh ayat cicing jiga mangih karewas anjeun durusuhan Satria tapi no damel kaula nu asa bingah kaula teh anu taya papadana naon sababna ningali abdi teh bingah teh ari bungahna anjeun teh naon wires nguping kakasih salira teh Arjuna ari kitu kaula teh nampi pancen ti Kangjeng Rama wireh kedah munut tulung teh ka pangresa Arjuna anu di Madukara tulung naon palai aya milik kuis siapa dia sanes mang bilih di kampung kaula di pasantren teh kasumpingan tamu ti nagara Karangkensana patih sareng senopati utusan ti nagara Karangkensana pun lanceuk endang pujastuti sasat dilamar sanaos alimun oge pun lanceuk ayeuna teh dipaksa-paksa jadi nyuhunkeun kaputusan ai saur Kangjeng Rama teh nyaeta ngantosan rakana nyata salira sasat diangkeun neraka kupun lanceuk oge ku kaul di aku lanceuk lahir batin nyuhunkeun tulung pikeun ngahinarkeun eta dedemit-dedemit ti nagara Karangkensana dugi ka ngaruksak seueur masyarakat di padepokan diruksak kaulan pangresa di mana eta palih wetaneun ieu Gunung Tutugan Parasu kaulan nun jadi paingan cek AKB bakal menang jodoh dewek jika nu bakal kawin mah Akang ngitung. biasana mah HS masih lain geus gandeng ka mana karep ieu kira-kira sabaraha jauh ti dieu pangresa kana 4 jaman rupina ti dieu mah upami muter ka palih dinya ka palih kiwa ayo atuh Kang Kakang Semar sae nun mangga ih kantenan agan manusia teh kedah nulung kana butuh nalang susah ngajetir film ngahudangkeun kana labu mere kana daek tah abdi daek dibere agan cing montong ka mana wae sia teh cepot ngomong teh ayo ka urang samya halumampah Kakang Badranaya sae mangga di mana hideup pujastata palih ditu mangga urang sareng-sareng kaula nun pot lan gonewa jeung panahna bawa buru-buru balik mana sih di luhureun batu bieu kaula neuneuna anu dibungkus ku lawon bodas aya oge lawon hejo eta mah comro atuh cumun sae lainnya ku ngabalalodor kabeh jelema teh heuh daragang kulkas nya ayo pos sae tingali juragan Arjuna ai mapah teh dungpleng tercerek cing turutan ieu mah pakembleu we tiba heula anger pakembleu bangdung plangpleu nah sia teh tuturkeun aing ge tingalikeun dewek ai lempang satria Bapak Semar antosan ieu tuang
putra Bapak. Jika mujair munur heeh ya tereh balik ka lemur euy moal teu sono jeung kulawarga si gareng mah mawa oleh-oleh naon dewek ti leuweungnya oh kayaknya we nyimpang ka Maharani dek makaning mah teh butuh selop jang lebaran karek boga sabelah nya Alah, woi. Bulan.